Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Argana Dinda Kusuma Ramdhani ti kelas 10 MIPA 3. Di waktu ieu abdi bade nyaritakeun tentang dongeng siluman nu aya di Kabupaten Subang, Kecamatan Pabuaran. Zaman baheula di hiji tempat kacaritakeun lembur eta teh kacida sarieunana jalma nu liwat ka dinya. Kusabab lamun peuting paroek jeung tara aya lampu di dinya teh sareng oge loba begal. Jalma nu peuting-peuting liwat ka dinya pasti sok dicegat ku begal atau garong. Pokona sabaraha harta nu diboga ku jalma eta kudu dipasihkeun atau pasti dicandak ku si begal eta teh. Caritana yen begal anu sok nyegat di dinya teh masih warga setempat di dinya, penduduk setempat di dinya nu kacaritakeun jaragoanana jeung boga ilmu atau kadugalan. Kusabab kitu jalma nyarebutna eta teh tempat siluman atau lembur siluman. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang, Kecamatan Pabuaran, Jawa Barat nu tadi tos disebutkeun ku abdi. Tah ayeuna mah siluman teh jadi ngaran tempat nyaeta Desa Siluman. Terus ayeuna mah di desa eta teh tos teu aya begal, garong nu nyegat-nyegat kitu tos teu aya, tapi di katukangkeun desa eta teh aya totoang nu panjang nu nepi ayeuna ge jalma teu wani atau sarieunun lewat ka dinya. Tah kitu caritana kunaon eta teh tempat siluman atau nu ayeuna disebut Desa Siluman. Sakitu weh dongeng carita dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.